Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pribados baris kali nengkeun pupuh mijil wilujeng ngadangkeun. Hirup urang di zaman kiwari munggu ulah peutot jaga jarak oge nganggo masker sok wawasu panangan sing bersih pegatkeun penyakit corona ngajauh mun hayang di jauhan ku covid urang kudu nganggo protokol kesehatan hade ulah kendor jeung kudu tarapti sangkan ilang sirna corona kalabur hirup urang di zaman kiwari jaga jarak oge nganggo masker sok wawasu panangan sing bersih pegatkeun penyakit corona ngajauh. Aduh covid masing sirna kuring geus sono sakola lamun anjeun embung undur kuring arek digempur kolot ge pating kuciat bingung rasa sangsara diajarku para guru tepanggih da jarak jauh. Aduh covid masing sirna kuring geus sono sakola lamun anjeun embung undur kuring arek digempur kolot ge pating kuciat bingung rasa sangsara diajarku para